Sampurasun kumaha sadayana damang. Dinten ayeuna urang pendak deui dina pembelajaran bahasa Sunda bab 8 anu judulna Kajadian Alam. Nah, dina pembelajaran ayeuna urang mikawanoh kecap deui nyaeta katumbiri. Katumbiri teh naon sih? Nah, katumbiri teh nyaeta pelangi. Dina modul Aki bagi topik 8 kaca 14 aya teks ngeunaan katumbiri. Yuk urang baca. Katumbiri atawa kuwung-kuwung nyaeta hiji kajadian di awang-awang nalika srangenge nyinaran cihujan. Katumbiri bentukna mangrupa busur warna-warni nyaeta beureum, oranye, koneng, hejo, bulao, jeung bungur. Ayeuna katumbiri teh asup kana kajadian alam. Salian ti katumbiri, loba pisan kajadian alam di sabudeureun urang. Di antarana tsunami, taneuh uruk, angin gelepuk, jeung sajabana. Nah, eta teh mangrupa teks anu aya dina modul. Ayeuna urang nembang. Nah, di dia aya tembang anu judulna katumbiri. Yuk urang nyanyi. Paso sore turun hujan aya katumbiri meuni warna-warni sae pisan di langit. Paso sore turun hujan poyan aya katumbiri meuni warna-warni sae pisan di langit. Tah eta tadi mangrupakeun tembang anu judulna katumbiri. Mangga ku hidup diapalkeunnya. Pancen kanggo dinten ayeuna aya dina modul Aki bagi topik 8 anu minggu kahiji aya dina kaca atau halaman 15. Tugasna nyaeta ngajodohkeun atau menjodohkan gambar sareng kalimahna. Mangga ku hidup dikerjakeunnya lajeng dikempelkeun dina classroom. Hatur nuhun, sampurasun.